pokoknya mah kudu gelis. Janda mah ulah eleh ku parawan, kepanggih tanjur keun data ngerti. Ih, tapi kumbahan numpuk loba. Da. Tidak. Naon, Mak? Adik. Adik emak ke kenaon eta? Setelah tanya urusan kolot ngumbahan. Ai emak dandanan. Geus ulah loba tanya cek mang ngumbahan. Lo loba ting luar laur keluar baik. Agar itu mbak. Masa anak eleh ku emak sih? Emak tuh ngumbahan di dana ulin yang budak. Kamu luna anggeuskeun heula pagawean. Cek kolot gawe di gawean geus ka maburah geura adik. Kesel banget emak pas gitu. Ih. Tahu sih emak geus nyaho anak ulin. Eta di dandanan segala kepanggih mang panjul doang. Ngagerang bae geus di cita kolot teh kudu ngadenge. Tang ngumbahan. Ngocok bae. Adik tuh. Bodo amat mabur. Ampun, boga anak hiji awal ku hese di takolot teh ya. Ih, ampun yang juga. Naon sih eta mah? Geus mandi teh masih ngagerendeng kaneh bae. Eta si acan teuing dangdang bae. Dan balan bae sia. Geura gawean di ditu ah. Mah bawel ih, ieu gerek kumbahan. Bawel, geus geura gawean ka ditu. Bujang aing ka mana nya? Aldi. Dek. Aldi. Astagfirullahaladzim. Aldi. Hei, digerokeun cicing bae geura ka dieu. Ama. Panaskeun tuh motor. Ka mana kitu ih? Di loba tanya kolot di urusan geura panaskeun dari itu. Oh. Kita nimbalan dari adik teu akana. Aing keur ngomong ngeunah-ngeunah ya ngomong game. Malah tamonasan dia. Lah. Gelut aja aing. Woi. 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 Panas tuh. Geus mau butut. Ih. Woi. Ah. Macem. Berapa panas? Woi. Ih. Haunjak lima motor. Woi. Aja tuh. Leg gelut aja. Gelut. Gelut mah. Ih. Tol. Ayo. Woi. Ya yang kurang ya. Itu aing di mana ya? Kadang kan apa anjol datang. Wah, skill sakena. Cukup gincu heula. Rek ulin tak ngumbahan ku emak, tapi teu diturutkeun jabal-bawel ge. Kolot ida disinggel raka lah. Jadi gagal berek ulin. Ida. Ih, tak mau kunaon sih? Nasi ngumbahan sing bener ge. Emak atuh ieu ge bener ngumbahan. Minta kitu carana, Neng, bahan mah. Ih, serba salah bae mama nih. Nya betah di gimana kieu? Engke nu aya para reupus para botan geus bisa meuli sia. Dengan cicing daripada nembalan. Nembalan bae sing bener ngumbahanna geran anggeuskeun tuh sakuaneun buruan can tuh. Lepohot tah asurkeun suluh aing kenal cai. Urusan bedang danan ih. Ku baleng cantil deh. Mak. Naon sih? Adik mah teh keur naon? Ieu sabunna saep. Meuli beka ditu. Iya, atuh kan keur ngumbahan, emang lo bakena piringna. Hi, meuli ka ditu aing keur dangdan. Itu si Aldi gimana atuh lah ditaida bae sih. Si Aldi keur manaskeun motor. Masa Allah mah tibang manaskeun motor, atuh kan di kagol meureunnan. Ari mah dangdanan bae ka mana sih? Nanya urusan kolot. Sia geus geura ka ditu meuli sorangan gitu sabuna. Duitnya mana? Ya Allah. Cokot tuh di lamari. Eta sih meuli kosmetik mah meuni keunun, meuli malulung balik. Ngomong naon sia? Henteu mak. Salingan gimana? Mak, teh si Aldi ge geus geura meuli ja ieu mah aya beres lah sabunna. Hah, gedang. Minta si Aldi. Woi, ayo gelut mah yuk pakai kaki yuk. Woi. Woi. Ayo. Aduh. Woi. Udah gelut mah. Nak pakai gaya naon ya? Tak suka. Panaon? Hah? Ayo. Woi. Woi. Udah kucing bae sih. Woi. Wis panas aja, hah? Wis panas teh menyet yo. Naon ya? Ani teh manaskeun aing kumaha aing tadi. Wis panas can. Aldi. Naon? Aldi.
Naon, Mak? Astagfirullahaladzim. Esa kunaon? Mana sih motor tadi teh? Apa sih aku aing disakolahkeun, dikuliahkeun? Aku nang jelema pas jelema bodoh sih. Anta mana sih motor kumaha tadi? Lain gitu. Kumaha coba, Mak? Hadi ge. Pikir otak ge pake manaskeun di dieu selah. Kumaha Mak teh nyaho? Ya Allah emang teh nyaho saya manaskeun motor. Nyaho, Mak. Geus beurekeun sabun ya. Teteh siap berumbahan. Maditna. Ya. Ke warung neraka itu. Oh. Si tadi kan dipanaskeun ku anak aing. Anak aing. Panas ya. Aing kedeung pake sia. Awas jangan metrik panas. Gendeng hati aing panas. Awas ya panasnya kedeung. Panas. Awas panas. Panas. Panas ya. Bener banget aing panas ya. Ngopi yang sorangan doang ya nya. Aduh. Kopina be, rokona ka mana ye? Teuing lah di dieu rokona eueuh yang ngopi. Rokok heula lah. Gitu amat nggak jawabna. Terus kurang duduk di mana? Panas amat ieu nya. Kamana ieu si Panji? Kamana pegangan aing. Tapi eueuh ieu peganganna. Kopi. Kopi saya. Tapi hideung kok sauk aing. Kasana. Pahit ke sauk aing. Kopi kan geus. Tapi suka yang haseup ieu. Cang beli rokok. Udah ngah. Ngerokok aing. Sauk biarkan kopina. Kopi saha boy ieu. Geus saya tadi. Atuh kumaha be? Jelas. Pan kopi aing beak ieu. Pan jelema di dieu. Apa gujurig hideung gitu. Mana aing rokok kieu kopina beak. Bangsat doang. Gelar riet ke para rusing kopi beak. Anyat doang. Si jurig hideung urang tah ngomong beakeun kopi aing tah. Jadah kopi aing beak isa anu nginum. Dek, ka Asia. Oh, warung ya ditambah beli sabun. Nah, anu beli sabun segala. Banting ngumbahan meureun. Ngumbahan beli sabun. Jalan saya dia kena ya di dia. Duitna mana duitna? Tong beli sabun mana duitna? Tadi duitna ka dieu. Geus urang numulikeun sabunna ka ditu. Masa budak minta ka kolot. Kajeun geus tadi kan duitna teh. Geus tungguan bae di dieu. Ulah ka mana-mana. Tungguan dinya ulah ka mana-mana. Oh. Tadi duit mah tah meuli sabunnya. Daripada pakai meuli sabun. Mendingan kau pakai meuli rokok jeung kopi. Kena teuing nyali kena nungguan dah lumayan yang beli kopi rokok. Di Bang Panjul tebel amatnya. Bisa cari kanan ya yang kumaing ya. Ngasih di dia. Serangan Bang Panjul ya. Tah di sini si Panjul. Beli sabun ya Nat. Beli sabun. Oh, Bobo coli temah. bisa jadi sih. Ngomong-ngomong senjol kopi aing teu. Kopi di mana sih ya? Kopi hideung di dia. Kasih ya tuh hidung. Pesep onyol. Ya tuh pan bener merenan. Kopi aja dia yang tinggal beli ke agen. Aing pentingnya aing karek diuk. Bohong siap beak dianya. Nginum bentuk aing. Banyak kesetan kopi aing. Pan aing karek diuk meureun wes. Bohong sia. Kepercayaan. Buat siang ini kopi aing. Pan aing teh nyaho. Sih yuk. Bagus ya naon sita. Iya sayang nih Pak aing.
Mainnya ho. Bawa setan yang mau kopi aing. Meureun. Ih. Nah, sih yuk. Masya. Oh, sia. Caing saha. Bawa sia setan. Bawa sia kopi aing beak. Waduh bahasa yang sebut setan, dek setan sih deh, kok setan deh. Untuk aja lu sakwaing. Pesek itu abad kain. Dia lagi ribut kopi guys, jangan boleh degek, balangsak amat sih. Coba geser kan itu. Aduh sia, emosi baik. Kopi aing beak. Eueuh. Atuh teh nyaho ieu nyalakeun ka aing. Sia yo. Jelas, penting karek datang wes. Bohong sia. Aing nanggung Bang Panjul itu tadi. Lu temennya. Beli sabun. Kopi naik, iya meren. Nan tabur kena wak sia nempel tuh warna sarua. Bacot sia kasih heueuh. Emang ho sama hidung. Sia hati lun. Emang bener ih. Pari makan bae wes geus hideung mah. Lagian namun nongkrong nyusu tuh kali-kali ulah kopi bae. Pahit gajeung. Belum sesuma. Justru eta kana putih glowing gitu. Kayak abad sia aing geus 2 minggu seueur tebat balik. Masih bihinaan bae. Bingung aing sia nek gawe ti jauh di mana-mana gitu. Aing kulitna kitu bae ngaranna berubah-ubah. SBM yang Bang Ayu ganteng. Udah bucin ke mana yuk? Mana-mana hatiku senang. Aing sia kunaon budak. Kamari kana kitu bae. Kumaha emang kitu kumaha? Ngabucin wae sia. Ngabucin kumaha? Woi, panaya aing di bio. Ditanya ku sia. Tak aja le poek. Tah eta nu ngegas. Wah, tega seputnya ya aing. Oh, si Wes. Kok tadi sia ngomong jeung saha? Tak jeung sendal. Itu amat. Gas. Ya, kejelas mah. Gas. Jangan Aldi. Mau bagaimana si Aldi? Si Aldi tahu. Akan gendang. Kalau saya bilang muter-muter ya. Muter. Gue bucin naon? Muter.